kakara resel kieu urang ka pasir kaliki yuk. Ama na itu palu teh nya. Aya lo. Hei, Sarneng. Astagfirullah. Di dinya jangan ngajakan teh ajeng manggihan salak lalaki segala. Sanu manggihan lalaki. Urang marek ngajak ka pasir kaliki. Oh, emang ada Kipli gitu. Kerulin ka Bandung. Peuce jelaskeun Ya, Sarneng. Astagfirullah. Teh ajeng teh geus boga salaki ya. Geus boga salaki teh ajeng teh. Tinggal menyakiti urang tolor gitu. Dinya sodor yeuh. Lain audeg rek ngajak ke pasir kaliki. Tong ka babawa teteh si Sarneng mendaki teh sok mawa ieu geuningan mawa teh baleg. Pasir kaliki. Ya dengekeun. Sa obi teh geus boga salaki nya. Si Obi ajeng ieu mah lain Obi ai maneh. Si Obi teh Sia mah jiga hayang aing renteng atuh keur panas poe kieu. Nah, dinya rek naik kana enteng jig naik we atuh nah. Astaga. Moal ngulah-ngulah ya. Gusti nu agung teh ieu teh kakara lebaran urang teh embung ambak-ambakan teh sabenerna mah. Sekira jeung teteh teh ambak-ambak. Rek ka pasir kaliki, jalan-jalan nyari makanan. Tuh, teh. Teteh ulah kababawa ku si Sarneng teh. Si Sarneng mah sok mawa teh bener. Mending geus teh lah anu geus puguh jeung si Obi, tong neangan lalaki sagala. Neangan naon neangan nu leuwih. Ayeuna ulah pedah salaki keur eueuhan duit, usahana leutik. Jol hayang neangan lalaki sagala. Wah si goblok. Rumah Pasir kaliki, sia teh pasir kaliki kita tadi nya pi omongeun ah. Heeh. Urang ge apal di dinya teh. Salaki keur leutik jol usahana jol neangan di lalaki lain. Sia mah ngadon dakwah batur mah ngajak ka pasir kaliki teu neuleuh ieu teh sakitu panasna. Oh. Teu neuleuh untuk aing teh geus dipager teh mah teu nyerenteng ka maneh teh. Pantesan si itu teh lega sawahnya, hayang ka si itu teh. Urang ka harti ke carana mah kieu na mah bener. Daripada abi emosi asa jangar. Teteh. Di dinya mah ye. Kumaha maneh we tah ngomong jeung Abung ieu lega sorangan. sawah. Ngomong jeung ieu lalaki sorangan. Dasar teu narimakeun siapa aya salaki teh. Ajeng sarwana paling bejakeun ka Obi ge. Astagfirullahaladzim.